Sini cek sirah kitu teh hayang kapake ngomong teh. Adab lanyap begitu teh. Tapi beungeut ing hareup ati mungkir. Nya. Tempo masa tahun sakali teh dibere sarung matu ku kulutus ngomongna teh. Nya. Tansah diajeng-ajeng aya pikeun sanaon Rama Paman. Kasep Gatot Kaca timbalan. Saperkara mangahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup tiasa nyaosan kana pangangkir mang dina waktos ayeuna daun saperkara napisan mang ngahaturkeun layang pangajen salaku ais pangampi pajabat di negara utawi dina bagian kamiliteran negara anu memang negara amarta kapandang jadi negara anu sasatna aman tina rupaha ancaman turta marabah kulantaran batur teh pada gigis batur teh pada keung ku ayana Gatot Kaca sasat salaku stabilisator negara tah kukituna ama utawi paman ngilureus wayana ieu kejadian hidup sasat jadi hiji figur tuladeun pikeun rahayat sadayana jadi suri tuladeun anu memang para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika deudeuh ku ayana gawe salaku keamanan di negara pikeun naki serangan di luar negara jeung di jero nuhun pisan kasep dau sami-sami lamun di astina mah Aswatama pun anak teh selaku stabilisatorna jegerna astina nya tah ku kituna tangtuna ieu gawe kudu leuwih ngaronjat deui utawi keamanan di negara anu memang teu saeutik anu ngomongkeun goreng oge da maklum di negara utawi di dunya satiap kajelema anu mikaresep teu anggang tinu mika ngewa pon kitu deui satiap kanu mika ngewa teu anggang tinu mikarasa geus jadi busana na hirup di alam dunya komo bari jeung urang cicing di tengah-tengah masyarakat sasat diliput media kulon wetan kidul kaler deuk beurang deuk isuk-isuk sanajan bari jeung peuting anu memang kadang-kadang sok ngurehan kana gorengan urang anu cenah pajar Pandawa mah ngajenengkeun dulurna Pandawa mah ngajenengkeun barayana komo bari jeung sifatna anak jadi pamimpin kulantaran eta teh disebutna nepotisme nanging eta warta bisa dihalangan kulantaran anak dulur geus jadi ahli dina widangna kitu munggul manusia sing sagarupa oge perkara lamun lain ditaka ahli tunggu karuksakanana nu matak yakin kulantaran ieu puang putra geus jadi ahli komo jadi pamujian balarea sasat jadi figur tuladeun pikeun balarea mun di negara astina mah pun anak Aswatama teh figurna teh nya da paman tah ku kituna urang ronjatkeun deui di oge ka Kakang Semar ulah anu sami-sami sepak terjang banting tulang salaku rahayat utawi pini sepuh di pakampungan anu ngilu sumbangsi saran turta kritik nu dipenta pisan nyaeta pikeun ais pangampi sangkan ulah kalalanjuanan teuing dina mangsa mimpin negeri ngolah negara sabab dihenteu oge bisi ke jaga isuk jaga ning pageto kaula miwa sajungjang karawat anu liana bisi mimpin negeri kulantaran
anu tungtungna teu malirekana kapalai umum kecap balarea inggis kubisi rempan kusugan mudah-mudahan salira sing tiasa nyaeta pikeun mere bongbolonganana mere kritik jeung saran anu sifatna ih sim kuring oge da giring dedeg pangdede nu dina perkara eta margi dihenteu teu oge antawis ais pangampih keamanan jeung rahayat teh kedah sabeungkeutan paheuyeuk ke tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab eta geus jadi kewajiban sewang-sewang margi ieu nagara teh hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh ulah patuduh-tuduh ulah kia-kia ulah pagirang-girang tampian yakin kudu museur dina hiji tujuan tur tak ngamuara dina solusi anu tangtu tong dibaremik teuing teh si eta teh diantep teh ngecebrak we terus nya lain kuna naon kuat ka bau sungut nepi ka dieu nuhun Kakang Semar sami-sami tu tak jabati eta nyokok kana pribadi yen ngahaja mang ngangkir linggih ngondang hidup sumping kaya patempatan teh anu ayat tumalina sareng diri sasat mang teh kasumpingan Kangjeng Rama Paman residorna ti jajar sokalima tina mangsa kamari malah dugi kanganjrek kulem di ieu patempatan anu disyawalakeun teh ngeunaan pribadi turta anu aya patula patalina jeung paman jaro mangga supados dibeunyeur beas ulah dinding kelir genang siloka bejer beas satara basna anu sakumaha diharewosan dina mangsa poe kamari ai saena mah ku ki jaro we langsung awon kasebatna bilih langkung saur bahe carekna paman mangga lenggah ka payung kumang wae teh timbalan kata kitu mah ai ku kitu teh mah ngajen kana jadi kolot nuhun kasep nuhun dibere waktu pikeun cumarita anaking anak eyang kasep Gatot Kaca timbalan aya pikara naon itu sepuh nah da lain ka sia beuna ieu maka Gatot Kaca oh sae kunirahangan dikakawataling lisan makaten pangandikeun itu kasep jawab kasep tak geuning akang aya nu ngalamar salira geuning kagunturan madu karageragan menyan putih teu sangka teu dinyana geuning aya lalaki dilamar ku awewe jang teu disangka-sangka dunungan dewek aya nu ngalamar euy alah lain milik jelemanya tra kapalangnya euy keur makasep gagah ongkoh lurah tamtama ongkoh manehna mah ngabahureksa disipil jadi kepala daerah di wewengkon Pelajang Tengah di militer jadi lurah tamtama negara sabulan teh 2 amplop kapotong jakatna ku dewek da kabeneran dewek teh budak yatim nya yatim naon yatim piano piatu aya ge meureun yatim piatu meureun aya oge nu matak deui lebah dieu pasti dewek teh aya bahan jadi IO hah da apal IO sia IO ada juga itik gini
Oh entong kita punya. Beres dah-dahan we deh kesenian nanti dewek sabab dewek teh jeung Kang Dewan Krisa teh gawe bareng di kode kebudayaan nya pikeun ngabudayawan jeung seniman nya atuh bager anjeunna mah hambur bacot murah congcot nu matak lebar dieu mah dewek mah moal era menta dah-dahan we nya ya sugana proyek ku dewek teh kuna naon aing calung geus teu payu geus nanggap geus sepi aing teh duh nya yang gede darajat dunungan deuleu nya keun bae lanceuk aing jadi seksi kebudayaan aing mah seksi konsumsi we nya ngaosna tablek akbarna bisa mukodimah sadisasireun sabenyeureun mah kuring nya mudah-mudahan we nya bagian teh papadana geuning ceng kasep jawab coba kasep iya kumaha ceng kasep 1000 ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rangating pengkali salira eya dina leresan dieu putra Gatot Kaca lain nampik pangasih lain nolak kana kanyaan nanging diantawi secara jeung katangtosan pernikahan teh nyaeta teu disandarkeun kana ridona kolot doana baraya tapi kedah cinta antawis jenis sareng jenisna nya ngahaturkeun rebu nuhun kana acek Dewi Lesmini Puri parantos mika cinta ka dari putra Gatot Kaca. Gatot Kaca teh bingung teu manggi tungtung. Pasalna margi dugi kadanget ayeuna anu namina Gatot Kaca can kancikan rasa sir birahi ka istri. Teu apa rasana nyaah kanu jadi wanoja. Bilih melengkung bekas nyalahan. Bilih kaituna matak ramat kamale mamaan kau temais temeleu anu tungtungna ngabeluak kaarkeun dua kulawarga jadi paburantak kulantaran pertikahan kaula teu didasaran ku cinta dina dada kelanan kanan eyak rek ngagaris bawahan teh nu lebah di dieu anjeun dugi ka ayeuna can kancikan rasa birahi hidup can pernah boga rasa bogoh gacan sugan pernah bobogohan komo eta bener jaro memang tacan kantos ninggal pun anak bobogohan asa piraku ai kumis baplag tapi bobogohan acan aidep kaumuran kalahiran jeung Kang Dewan Krishna kaula teh luhureunana piraku make jeung can kacikan birahi gacan tapi lamun nempo awewe aya teh rasa kitu teh rasa kabita teh kumaha teu aya asa piraku kumaha ceung ai eyang rek nanya ka hidep eyang mah hidep mah pan sok kakalayangan di awang-awang nguriling ke tepis miring anya celang ke padesaan ieu mah di pakampungan we sok aya geuning wanoja teh sok aya anu mandi keneh di walungan atawa dina pacilingan kantos ningali kitu kantos katempo ngabolek lakna pingping biasa wae dulu itu hawa kanehan ganyelan nah teh aya kamari rame aya geuning guru sakola jeung budak siswana jeung muridna pernah ningali eta video pernah kumaha rasa geuleuh we nu aya dolo itu pernah ningali dina kolam renang aya nu make bikini kantos kumaha rasa biasa wae dolo itu meuni jauh pisan jeung eyang cu
eyang mah tong bujeng hinggap bangi jeung jelema aya cangcut da ngahulang eyang mah ka moal we ulin nempo cino waduh panon teh bolotot sernud nah si goblok jangan nyeri-nyerikeun seri nun bisi sebab yang serikeun mah ya bahan ngaledek kaing piraku kasep daya tacan pisan putra kaca-kacan manggil rasa gitu Allah atuh kieu we atuh kasep ayeuna mah daek we heula kersa kumaha daek heula dikawinkeun urang metode kolot baheula we da kolot baheula jajaran eyang baheula luluhur eyang baheula mah can ngaliwatan bobogohan tapi diadu-adu ku kolotna tapi kayak dikawin teu buru we anakan incuan balik-balikanan ayeuna bobogohan belasan tahun ai kawin ukur 2 bulan ampun ya ampun kumaha saena ulah bade maksa ulah bade diojog-ojog geunaan ieu kapala lain kitu kasep tingali masa depan cerah ya nyucul kana galur mapai kana riwayat jeung inget nagara astina teh mimitina teh nu saha dunya teh di tanganna pasti sabab nagara astina teh baheula lamun mudak kana hak warisna teh nu Pandawa ngan kulantaran Pandawa boga negara eta negara amarta negara ieu nya dibikeun we negara astina tah jaga engke lamun hidup kawin ka Dewi Lesminingpuri di mana raja lengser ka Prabon moal hanteu anu bakal nguruskeun hak waris negara lintang piturunan hidup jeung Dewi Lesminingpuri eta we tempona mah kasep sadaya-daya moal tiasa paman moal tiasa iya mah daek we heula cung moal tiasa jarok kumaha tuh ya hanas ngajanjikeun bakal hasil ka Anger Suyudana ieu wirang ieu emang ieu pangapunten eyang ku kaula we urang olo sok kasep Gatot Kaca paman tinggal mah eyangna kasep tinggal emang oge yen sing inget ieu teh tuang eyang teh merek madu ka diri anjeun merek madu culen mere racun hah sadaya-daya mangga atuh agan tampi wae ulah sabab kaula boga pemilih sabab kaula boga perasaan ngeunaan ieu kejadian ngali we mah lamun tea mah ieu awewe nabogoheun kapun anaknya tak ka Abimanyu yakin bakal dikawinkeun ngan kulantaran ieu bogoheun anak ka hidup panuhun paman ulah bade maksa satiap jalmi teh boga kahayang jeung karep sewang-sewang sanajan buuk sarua hidup nah karep jeung kahayang surupa-rupa jeung beda-beda nah sak teh malang jadi kolot paksa atanapi nyuhulkeun waktu sae pikeun ngemun nah geni sok atuh lamun kitu carana dibere waktu nah 3 poe nah minggu pikeun ngajawabna nyuhulkeun waktu sae putra Gatot Kaca 10 tahun mah paman Raden Arjuna asa kasebit cepilna waos kakerot barang ngadangu ieu kasaoran Gatot Kaca menta waktu 10 tahun kayana dibere kawijakan waktu teh saminggu lain dibere 10 tahun goblok sia kaburu aing ge setruk kaburu asam urat atuh eyang oge lah nah eta ngomong kumana karep nepi ka eueuh nepi ka kawas jalma teu berpendidikan pisan montong banyol sakar jadi polote sanes banyol paman ieu kahoyong putra panjenengan kurang ajar lamun teh caritaan temetu ke diri anjeun tah teh nyo i aing naon ya
Saroba anu bakal bisa mutusakeun juragan nikah. Otuh. Cocok. Semar Patranaya luncat ka payun mingkali ieu pancaroba. Ayana. Aduh ayana nu. Naon ieu teh? Ulah dugi kaluluasan kitu make jeung mesat kegaman sagala agan. Ieu teh kadar salira. Tuturus salira ke jagat dina mangsa salira mulang ka alam kalang dengan ieu pemuda anu baris bakan raskeun lalampahan tapak lacak salira. Ayeuna bade dituga jaga sokomo minimalna disingsieunan kurang payus aya disepuh teu layak aya bapa ayana mangkade kamegatone mangkade kawiwira naon sia kawas nu meunangkeun deui ngajedaw sia goblok hai wa nanaonan ewa sawios agan ulah agan kader yen yakin pihak musuh mah bakal suka seuri ningali salira papaseaan jeung nu jadi turunan ulah agan simpen deui saena ai nanaonan sia nanaonan teh kolot teh kumayewa pisan gumasep make jeung luncat ka hareup ampun makaning eta krisis sesegeta luar biasa la ilaha illallah woi naon jag healing krisis teh gojojos hayang maot Giling, cicing jang, la ilaha illallah ka cicing. Bola, naon tingali bapak sia. Carek itu. Gusti. Naon kejadiannya ya? Jadi rame kieu. Eta si api kakak ituan. Kabina aduh ampunan naon ada bapak teh. Hayang sasorok kojor deuleu. Aduh. Aling Semar Badranaya agan ulah agan sing tiasa ngadangukeun kritik sareng-saran ieu teh simkuring teh pikeun ngajaga nyaeta kejadian ulah dugi kaluluasan kieu cicing sae wa ulah kitu wa sawios agan bagian uwa ieu mah hirup teh sia menyuni kekeset ngajedog siana ulah pipilueun hirup teh ukur kekeset sia sieun etang-etang kekeset we sekuring nu da upami teh aya kekeset mah ka jero ieu mah teh panginten kalaloto lauk buruk milu mijah sia sae keneh lauk milu mijah tiasa kene hirup di batang lauk mijah milu buruk kalancur kabeh dolo itu malik-malikeun da teu dibalikeun mah tutung poda sia hideung koplok deungeun cenah saena agan tebihan ieu kejadian domarek beres ku amarah panuhun akan tebihan agan wa kumaha kejadian kieu wios tinggalkeun we wa paman di kantun lenggah kaula rek ka mana sia di kantun lenggah ni teh kumaha tang ngawarah teh nepi ka kitu leos atuh ayana gara-gara sia tuh make jeung pipilun kana ieu urusan ngagokan pisan haling sia sawios disim abdi we paehan tuman goblok deh.
urang balado teh si kurang ajar baru kana kumaha kudu dipaehan teh lah hayang jadi pahlawan kasiangan si kurang ajar teh nyata sia ngomong teh laras nu bener timala nu penas ti kersah yang tumampara Semar Batra naya pada tugel jangga ku Raden Arjuna nanging dadak saharita leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana ngaleungit tina paninggali sarea modar awak maneh waduh si Semar ngaleungit nya cek dari turunan manusia turunan juri marukana kumaha unggah poe bau madan marukana kumaha teh atuh teh kambo ku hidup jaro da kaulana keur salesma jaga mangedenget teh batur teh ari ieu kumaha tuh kejadian ieu era mang teh dina mangsa balik mawa paisan kosong jangi teh waduh nah silai teh kumaha jaro luntur dulur laas baraya leungit pencakaki jeung diri kaula kumaha urang timbulkeun musuh jeung lawan jeung si Gatotkaca teu sudi rasaning ati teu suka rasaning jiwa lamun tea menjo si eta nyaeta teu hayang turta nolak kana ieu kapalae salira diwara ku kaula kumaha warahna dipaehan cocok kebrakeun pasukan Madukara imbalan hei para santana badega bejaan ka prajurit nyata pikeun ngepung wakul buaya mangap si Gatotkaca teu beunang di nagara astina diracun atuh paehan ku mangna sarua keneh jalan maing cuci tangan geuleuh tah si ngajar teh jadi pemujian balarea unggal-unggal luar negara muji teh ka si Gatotkaca deui pun anak kasyota mah eleh pamor nya lain kuna naon pantes tek soda TikTok na jalan nya aktif wae terus ngajar teh podaran jaro paehan teh si barang aja jaro paehan terus ngajar bunuh jaro kurang ajar terus ngajar teh ya bapak aing ngeleungit deuleu ulah juragan Gatotkaca paur digepung waku buaya mangap leus ya ieu bibit rujit inu ngurusuna teh lon kejahatan teh kitu we rupana teh dalangna teh eta kan arah bina-bina teuing rumah teh lo si teh naon deuleu sia nu maledok kana tongong paehan jaro ngulu naon teh mun nyeri pisang ngatongong si kurang ajar nanaonan Aisyah naon maka jeung syut cicing keur nyumput di saha di sia Aisyah nanaon Aisyah lain geus nyaeueun geuning naon Aisyah lain teh hah? Kawas-kawas rek nyieun perkara jeung aing teu weleh datang Dorna teu weleh datang Kurawa datang ka nagara Amarta pasti lain mere solusi pasti ngadatangkeun masalah riweuh we jeung riweuh riweuh naon aing lah yeuh satiap jelema ulah dipapaksa kana kahayang di dinya aing teh mere madu teh ukuran si laing ceuk batu mah beung teuing racun euy ye ibarat si laing teu beuki kana dahareun hayam minangkana
tibatan sebuah maka ka utah diwawal-wawal oge nah si lain matak naon atuh neangan ni jejaka anu lajang sia balik ka kaca apaan aya ieu aduh sia yang dikawinkeun oh nya dae we ngontong siling deh saha siling deh Qad aflaha man jakaha hak dirinya domirna kana hate jadi pangbagdena pisan pikeun jelema nu geus ngabersihkeun hatena najan pangkat kieu najan rupa goreng patut najan beungeut sangar tapi lamun teh geus ngajieun karya anu hade pikeun mere mangpaat pikeun balarea naon disebutna jelema mangpaat tibatan si lain dikopeah ku ngapoe tapi alkohol terusan ai gigi santri ai lekek pasantren maca Quran ti budak maca hadis ti leutik tapi hirup teu akur jeung batur eta sarua jeung meri ai meri tingali ku si lain ai guyang unggal poe tapi modar mawa hanyir aing teh pejabat aing teh para ratu mika yungjun para menak mika sehat kolot geus teh budak era dengeun mika deuk aing kabeh ngajar dari aing nae sia emangna hak asasi kuring salaku rahayu rek dukur kutung sapatu anjeun nu pejabat eueuh di negara amar tamat lerekep deung papak sarua makena hukum adil aya hukum adil teu cueur kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu duluh teu baraya di mana salah wajib dituntut di sia hukum bisa dijual belikeun jadi ieu mah eueuh pantas negara asina mah ruksa kabeh oge rek teu ruksa kumaha nu ngahukum dihukum nu mariksa dipariksa segala rupa urusan teu beres-beres rek beres kumaha nu mariksa garong nu dipariksa bangsat goblok sia teh goblok sia tenyo rakyat aslinya beda jeung negara amar tamat ningali itu subur makmur urung nangtung siang lempang nepi kana hayatna sejahtera tingali negara aslinya rahayatna pajomplang patojaiyah jeung para pejabatna rahayat negara aslinya jeung para pejabat negara aslinya tungtungna teh nu nabeun-nabeun nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar anu beunghar mah konco sia baraya sia tingaling batur mah sangsara teu cara memeh kampanye awong-awongan butuh sora kaitu ka dieu dina kampanye mah blusukan ka kampung-kampung daek aprak-aprakan ka pakotaan burulukna janji aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Ari geus ngajedog dina kursi kepemimpinan, ngodo jadi bangsat, goblok sia teh. Kandal kulit beungeut sedengkeun jelema anu geus kandal kulit beungeut kaituna beungeut teu ngeuleun. Siawa nikai? Dor. Goblok sia. Kurang ajar sia. Dewek kurang ajar, heuh ajarkeun sok. Bisi lain. Kabina-bina teuing, Arjuna, tinggal siapa Arjuna? Lu. Tuh, si koplok mah kabur kan Arjuna mah. Kabina-bina teuing si kurang ajar teh. Si Aswatama mana nak aing atudanya? Rai kalakah kitu mantuan klor dikikir kieu teh. Kabina-bina teuing. Tuh. Ayo naon komandan, ayo naon komandan. Ayo naon dan bejakeun ka wowo dan bikin perintan dan aya pancen di wewengkon Kraton Negara Madukara. Tugas naon? Dan wartoskeun ka wowo bejakeun ka hengki bejakeun ka oo nu kieu mah hiji jelema anu geus nyieun olah nu geus nyieun onar ngaganggu kana keamanan daerah Madukara
kudu ditewak turta diguna sika mun bisa pehan. Siap sabaraha urang hiji atuh hiji mah kagok make jeung ngeprakeun kapehanana beurage hiji wikeun we ka wowo nu kitu mah ku hengki oge beset aing ngetinggalikeun koo jeger kiara eunya kiki oge dulur mah aneng barukana lain kuna naon hiji oge mau monya hiji ge mau jelema we make jeung mau mun mau sieun aing mah ai jelema mah sarua sajar ngadahar sangu mah moal teuing euy uling oge moal teuing hiji-hijina kasieun aing jelema saha mitoha aing mah nah sieun ku mitoha maneh sieun aing paur didudut deui pamajikan aing euy sia aing maneh aya kasieun hiji aya saha Bang Emok aing mah nah sieun ku Bang Emok teu meunang henteu aing kudu janji wae kudu aya wae duit teh ni nemokeun kasieun pribadi tok kitu da urang di pasukan ieu pribadi pasukannya umum urang saha jelemana sahadan sok bejakeun gisik ku aing pencit kuriling ku aing nya eta hiji jelema anu sakti mandraguna anu geus ganggu teh saha Gatot Kaca saha Gatot Kaca ya Gatot Kaca mana itu masa teu asing Gatot Kaca teu dua teu tilu urang negara Amarta dudungan Sarea komandan tertinggi dina lurah Taman Negara anjir pelatih Haji Umu atuh eta mah atuh kos eta mah dan piraku kos make diteungeulan hayang hapahui urang salaku pasukan eueuh pokona mah ieu geus jadi tugas ya komandan urang geus dilatih tapi urang digawe ka wewengkon Madukara digawe nyata ka Gusti Adipati Arjuna jadi kumaha najan bari jeung sakti mandraguna pujul hingga papa tapi hiji jelema bisa kaungkulan kontrakan urang mah lobaan dan dia dengekeun kumaha dengekeun Ari Gatot Kaca teh otot besi tulang wajah urat awat malah jeung bejana ge buukna ge paku 7 kulit seng manehna mah robot eta teh ayeuna rek digunasika ku urang sarua jeung orang nyampeurkeun paneungeut demi Allah aing mah kitu dan nya aing oge ngan tetep geus jadi tugas keur sadaya sanajan bari jeung saurang tapi mau urang bisa ngarampok rampokane urang mah meunang moal insyaallah buktikan siap atuh kitu mah ya kumaha deui da geus jadi tugas aturan profesional buktikeun kakompakan urang buktikeun yen urang teh kompak buktikeun kapedasan urang siap urang bagus lencang depan gerak eta goblok teh pedang kena tak bura karena daun ceuli eta pedang siap gerak istirahat di tempat gerak bagus siap gerak lencang kanan gerak kanan teh katuhu teh Inggrisna right Jawana tengen katuhu teh Sundana apan ieu eta mah kenca ka dieu mata tah ieu katuhu sing bisa bedakeun mana katuhu mana kenca beureun deui
Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tah, bodoh goblok sih teh. Siap, gerak. Kanan teh katuhu nak kumaha. Sia, apa nih ke kanan eta mah kenca. Aing komanan aing leuwih nyaho. Nah, da tiba heula ge kanan teuing da apa komanan teh. Dileng meureun. Balikan deui. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Astagfirullahaladzim. Siap, gerak. Rek ngaguguma. Rek ngaguguma. Bade. Rek ngaguguma. Rek ngaguguma. Bade. Atuh teh. Menit tengah arti. Dan ame kompak nyiharepna ka ditu graso. Ame kompak nyiharepna ka ditu. Maksudna sok nyiharep ka itu. Sok atuh. Aing teh komandan pengertian. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Renyo. Tak eta teh ge. Beleguk deui. Baru karena kita tadi lain eta benernya. Bener komandan teh teu nyaho arah. Kitu tah. Nya. Antep we keur mabok jiga nu ieu. Balikan deui. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Astagfirullahaladzim. Siap, gerak. Saya butuh kena gaji teh teh. Butuh nah tuh teh. Geluguk teh sia, pangisi bejan tadi. Apa tadi kayak gitu? Beda kanan jeung kiri. Komandan maik dika itu. Maksudna, kami sarua. Apa enggak tadi sakali deui da komandan mah sebagai orang yang bagur. Sia mah. Dermawan, Enyo sia. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Enyo ta. Tak eta. Tah, komandan leungeunna tong melesot. Muter ka itu sok, tapi tong melesotkeun. Maksudna betul ya gitu. Jadi syanu salah. Syanu salah. Ai manusia mah teu lepati salah jeung bener. Da dina larasan dia hampura. Komandan teh kitu we.